kemana sih AA teh nya? Nih, sini. Beh, manya ari bobogan yang si Aji dan teh rek susulumpatan wae. Da isin abi teh. Kumaha tuh Neng? Kampung kasihan jeung Sukabisina keur rame. Bantasan atuh beh, kiraku abi teh moal nikah. Ya tuh tos wae mah ngadoa heula we ka Gusti Allah. Mugi-mugi cing dilancarkeun. Nya atuh hari kitu. Pak, lapor itu di desa ya pembagian sembako. Oh, siap. Ayo. Tuh ningali da jalan teh lega. Punten tah, punten. Ayo di mana? Disimpan. Bayakeun ka barudak maneh jaga etika di lemur batur teh. Ya, punten teh. Sia lu pangke teuing juga kieu. Cuk kunaon juga mah sedih gitu. Duh, bingung bieu teh sengaja naprak awewe di kampung sebelah. Wah, ngomong naon cenah? Geus we urang ka barudak geus. Jelas cek didinya boga masalah nih. Masalah. Teuing jeung kampung sabelah ngomong atuh. Aing tengah aja. Di kampung mana ya mana? Eta kampung sebelah. Din. Apa emang eta? Ayo nama kewe urang bereskeun masalah. Namanya mah terang. Ngomongin wae ayo. Assalamualaikum, Sela. Sela. Waalaikumsalam. Tuh men sok sibuk itu ih. Ya biasa ngalabuh aja sih tapi tuang himah ya. Ayo urang mata ka situ ya. Tok, hayang atuh kuat teu bagi-bagi ka urang teh. Tuh, di ditu sabah hayu. Kak, urang turun heula euy. Hayu poe urang teangan hayu. Neng ulah nyiar masalah ke kampung orang bisa menang imbas. Bisa salah jelema. Balik gitu teh. Duh ka abi mah teu terang nanaon. Api-api. Non api-api. Abi mah anakna palurah, Bener ya lain jelema. Karena naon mana teh? Iya, aing nama mana? Buat neng. Oh iya, tukang ada di mana-mana urang. Iya, paru-paru teh mana dia naon? Oh iya, aya masalah. Oh, Jadi salah paham. salah jelema. Oh, geus nuduh kasih neng. Oh, tong ka awewe tuh parunya. Saha tuh? Hah? Mana masalahnya jeung saha? Kayak yang awewe. Lain awewe iya lain. Lain. Ieu mah tukang ada di mana-mana urang. Kela. Ayo deh ngomongin masalah naon itu. Motor aing Motor orang ngeus di mana? di dia. Yang mana? Itu Ai itu lain mau motor mana itu tuh? itu motor orang. Ai di dia. Itu nah abet di dia ya. Hah? Itu cokot. Ari mana boga masalahna jeung saha? Yang barudak si Tok.
Kanggo sayur orang teangan baru situ. Hidup kota. Oh, cokot lah motor mana itu? Iya jalan. Tuh itu pada dakna. Orang anu boga masalah itu. Oh, mana wani ke urang? Mun urang wani geus naon? Terus ayo balik. Kemana tuh selama ini? Selama terberes. Oh, Saria anu boga masalah jeung budak urang teh. Marane bukannya saudara. Kahayang orang maraneh minta kampuran ke barudak urang. Anjir. Korea. Tuh dia teuing anjir. Assalamualaikum. Salam. Nah, maraneh teh hirupna kieu wae, hah? Namun akur-akur ieu sapapanjangna, hah? Kudu jadi contoh atuh kitu ku lemur sabeula. Tiba heula rukun we, teu kos kieu, hah? Moal kawin-kawin jadi sapanjangna. Teu sapantesna ayeuna lalaki pasnya jeung awewe. Angguran ge akur. Ngarti teu, hah? Ngerti posnya. Sok geus we kieu ulah ngarti-ngarti lah. Ieu masalah lamun teu dibereskeun bakal kitu leuwih. Ayeuna mah mumpung aya Pak Ustad di dieu sok disaksian. Kudu janji ka diri sorangan. Kudu nepikeun ka beres ieu masalah clear. Sok minta hampura ayeuna mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon Ustaz? Ieu biasa mikiran barudak asa jengkel pisan ti baheula. Buntang we. Naon ieu teh, Deh? Biasa we ieu barudak. Aya si Aa. Ieu dah sabenerna teh. Urang aya hubungan gitu. Jadi selama ieu teh kenalan ieu mah urang cinta ka manehna. Teu hampura we. Da palurah ge apaleun gitu. Meureun ieu jalana meureun kampung urang jeung kampung sabelah kudu akur. Itu kebenaran naik ieu mah. Dak ka dieu barudak urang ngeukeun. Da ieu mumpung aya jalannya. Mumpung aya jalan. Kampung urang teh geuning aya anu saling bogoh. Anu arurang teu apal. Sugan atuh ku jadina ieu jodoh barudak. Kampung ieu jadi pos baheula deui gitu. Sok lah da ayeuna mah geus damai nya ieu urang dukung mah ieu harunya anu hubungan urang saksian ku salarea cing nepi ka jenjang pernikahan ya pokoknya da abdi hoyong sakalian ngungkapkeun perasaan kita. Ya sok lah urang saksian iku barudak nya. Neng hoyong sungkeun ya buat cara orang ngalamar ieu picep pamajikan orang sugan orang bisa babarengan deui dua kampung ieu Nya tuh hampurannya. kumpul endang tinggal nanti itu